Ari dia nek gawe tenan. Dia mengusrang masreng gitu, ari pengawas sahat tuh. Wasik dia. Bela. Pangan mobil Nan magawe ngalamun iya. dia mah bagawena Lelegan aing mah. Dong nung belok teh ya. atuh aing teu belok nunggu jalan cai aing barareueut. Jodong bae gawe mah. Mongsrot kana aing deuleu. Gawe musrang mangsreng. Aing we gawe mah gawe. Kakarak ngareureup. Jodong bae. Lu ngomong bae. Kusik barenta. Oh, aing rarata. Tah aing ngadukna kita. Barenta Aku jodong bae sih heula. Aing tararap. Geraan. Nek dipake tuh. Barehan geraan. Tuh, nek kana banget eskup. Apa enggak? Itulah din terus. Atuh lalu batin iya Lencai. 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 Ngas. Terus. Aing payah amat gawe nu kieu. Kumaha ieu lah. Atuh tah mari ini capek ulah gawe. Yo, Atuh kerok dipaksa. Dibere pagawean gitulah. Aing mah endung tuh kan kieu aing mah hayang gawe jadi nu ieu bae. Leleot deh. Lalu kuat sukuna ge bersih. Tapi aing mesti banyak bae ieu. Mungkin mah eta aya manor cobrok ka dieu kitu teh prebet deh. Koral tuh buat ngadinya tuh. Koral buat ngadinya tah. Mana ya mandor? Kayak ulah ngebure ulah. Itu tuh orang. Ulah nganggur sih, kula keamatan mandor, cicing bae gawena dia mah aneh. atuh jadi keur bagawe Kak. Atuh jadi buktina diuk bae si Nogo. Beuh, yo siap. Adi tuh, ayo mah keamatan mandor. Oh, ya ieu ge gawe Kak, beuh. Oh, segera. Dan dia istirahat. Paragan, atuh pengen abang mandor Kumaha yo proyek beres. lain. Ijel mah ieu tah. Jadi Keker gawe. Tadi badauk bae di dieu tah mah mandor buat sablus ho. sablus Kumaha ieu Kakak cenah yuk bae yo. bersih bae di sukuna ge. Dia mah teu kadala aing keur gawe, dia memitnahan aing teu gawe atuh teu mah belelok aing ge belelok deuleu. Tadi mah doang karupuk mee eta mandor. Cicing bae nya. Heeh. Ieu malah kana kereng. Pak, percaya kana saha? Atuh kula mah ti tadi ge gawe di dieu. Bo, bagus sih karyawan ieu. Orang meres tapi lah rajin lah gawean. Ai, atuh pasti. Di alam. Atuh coba kalau nanjar bae bantuan tala. Yo, punya nya mah nya. Jelema manyil dia mah ditangkap. Atuh kakak mah tupang oke nang. Tah manyil tah ureunan beta. Naik kakak ngaduduhan Sange, kana batur sange, mah. Acan tuh, barean. Kada aku bapak lah. Jadi tahan kana aing. Percaya orang yang karena leki mah. Ayo udah, tah. Terus ngaduk mah. Tulah percaya karena mudim. Mudim makarak ieu teh gawe. Tadi malelewat tadi dinya dauk. Segala naon kusik ge direken eta diturunkeun. Tah ngaduk, tah ngaduk kusik ka dinya lah. Aram cicing bae. Ieu malah aya mandor. Lagana songkol. Ulang apa bisa bae kasenta mah naon tak kitu atuh aing ngaranna capek teu kapake tuh kieu Atunya ieu digoreng-gorengkeun teu kaharti aing. ari upah hayang pangheulana, ari gawe hayang pangpaneurina Gawe aing kita lapaskeun bae. Ci vendor, meuli eta teh hancalang, Tahan hayang gorengan atuh tangga ge ya jadi mandor mau ulah peliteun bising dicor ku aing ieu mah kudu dipenta bae. Ngawer-wer bae parangsa jaka karak aya pedagang gorengan ge lah. Oh, mah jaka aing meuli. Nyo eta besi nyo aya aing lempang heula cicing sih ulah ngawer-wer bae. Nek sabaraha ya meli gorenganna? 15.000 bae, Bu. 15.000 teh cakarak 10 nah deui. Naon bae campur. Make gogodoh ieu mantang. Ulah ya. 11 10 11 12 ulah burasna. Ulah. 12 17 ta bonus 2 doakeun pangrarisnya. Nuhun, Bu. Tenang bae doa mah. Nek make sambel Make tapi Iya, pisah coba. sambel sambelna yo secentong Sambel dua sambel sambel oncon. Oh, sedap amat ya. Atuh kitu menang tahajud ya. Geus ieu ya.
Ya gerak. Ya mere 10.000 jeung kamari gocek pasnya. Mas pas anggeus teu utangnya. Tuh. Nuhunnya. Mohon. Geus segera laris manis ka ditu, Bu. Gelis manis Tanjung Kimpul barang raris duitna kumpulnya. Amin. Heeh. Bismillah. Bos, ulah pino-pino, sing teu kabawa. Oh, ya. Nyabai bos lah bos. Kak, gorengan, Kak. Kak, gorengan. Ada sebelah truk. Porsil begawe dang robot. Dang borongan begawe. Atau si Mudim sama lebah ayam mandor leukeun ngadu ieu mah usah salah pat ditinggalkeun diadukan sampai sorangan begawe bahwa sama baturan urang mah eta ngoran Mudim lain gawe teh paju eta mah kana gorengan kita meuli kana mandor ge Nan manora geus balik. paingan kepala di tu mandor betul Ke pojok. Iya. Ka warung, warung pojok. nya geus teh berarti mandor beuti ngarang da ieu da bawa tah Lain kumaha manor ieu mah. Ngagosip bae lah. Gawena. Beuh eta aya manor. Ngomongkeun aya naon nya lah. Keur begawe bos ieu mah begawe. detik deui meakeun anggeus Anggeus. Ari nu tadi teh ka mah teu gendut teh. Eueuh aya. tadi di beja anjel mah eta mah goreng gawe gede paju tadi saya misalkan gorengan Geus mah jeung kakek gaji na ditelatkeun ka menjelma kitu. Yo ka dieu bere anjeun. Geus kira lanjut bae udah tanggal gosip. Yo. Bos minggir lah bos. Nek nawan adukan hampura bos ya. Ayo. Ini naon bos. Bisik bos tepat maju na bos. Lain gitu ieu ngagosip iku kadenge deui mah. Bos. Orang sudah lanjut bae. Maju bae gawena. Payangan cek karyawan nu lain gede paju gawena. Carmuk bae mah yelon mandor. Tinggalkeun seutik barang dahar. Capek kabehan ge capek tuh. cocok biar dicarekan ku mandor lin Kaneng si dia gawe magawe bae mojo. Nyalur lah, aja telah kepanggih pas kepanggih ku manor lah nya. Kan ditutup gawe kan ditutup anu ditutup sabodo. Rok atuh bara gawe aing di bae nunggu jalan ampun ning haram capek serbaing ge. Rok aing labu rok tulungan ya. oi Tulungan aing. gawe naon ieu Atuh leueur aing bareng geus capek leuleus awak. kita pateh mah Itu beuir beungeut aing kasebar ku adukan. Mana? Berloknya. Ya berlok. pasti Berlok ku adukan. cemong tuh Mata ke tadi ulah lo omong dia menggawe cara mungkin ya. Siap bisa disabar ku kula ya. man lena Soto batu dia ku sorangan teh di carmuk Bapak. Ya. Nggak sore yo. Jangan lupa engke penting ke kantornya karena bos yo gajian kayak penting ulah teu datang. Siap. Tapi kumaha itu tuh kayak tecan. Ayo tawaran bae mah jeboret. Oh tahu mereka udah lah kak. Burit cina ke. ayo balik Balik cina tuh mas.